Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Mang Cepot di channel Sawu Si Cepot. Pada kesempatan kali ini Mang Cepot akan membagikan tentang riwayat Mang Cepot, asal mula Mang Cepot ya, diciptakan Mang Cepot dari apa gitu ya. Sebenarnya nama Mang Cepot ini lagi pilek, lagi batuk, flu, sakit kepala, diborong dan lain-lain. Bukan musim corona, siapa disebutkan corona dewek. Amitnya, naudzubillah min, jadi. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya tuh, ada baiknya yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, karena mungkin ini video bagi yang sekolah, apalagi sekolah kesenian, ini cerita tentang diri Mang Cepot itu sangat berarti mungkin ya. Karena ya riwayat Mang Cepot harus tahu kalau yang sekolah kesenian. Ya, makanya tolong di subscribe untuk mendukung Mang Cepot supaya bisa terus mengembangkan channel Sawu Si Cepot dan membagikan video-video yang lebih menarik lagi. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe ya. Jangan bosan-bosan menonton video Mang Cepot ya. Maklum Mang Cepot mana apa orang bodoh, tidak sekolah Mang Cepot ya. Ya apa, pokoknya jangan bosan-bosan. Jadi walaupun video Mang Cepot itu tidak apa kualitasnya kayak orang-orang lain gitu ya, tapi tolong bila mana ada kekurangan silakan dikritik juga, tidak apa-apa Mang Cepot ya. Baik sahabat, mari kita lanjut ke videonya. Nama Mang Cepot yaitu Cepot atau Astra Jingga. Numantak banget Mang Cepot, yaitu muka Mang Cepot itu warnanya merah ya. Nah, dewek Mang Cepot sebenarnya bukan anak aslinya Bapak Semar Badranaya. Bukan. Mang Cepot anak angkatna Semar, Bapak Semar. Jadi Mang Cepot mah bukan anak aslinya Bapak Semar dan Ibu Sutiara Gen, bukan Mang Cepot mah ya. Tapi anak angkatnya si Dawala, anak angkatnya si Gareng, juga anak angkatnya, beda-beda diciptakannya ya. Ari nama anak aslina Bapak dewek teh nyata Bapak Semar, Bapak Semar Badranaya. Nama aslinya itu adalah Sang Hyang Ismaya. Hai Sang Hyang Ismaya. Nama asli bapak saya itu Bapak Mang Cepot gitu ya. Nah, jadi nama aslinya itu Sang Hyang Ismaya. Nah, Semar sebenarnya mempunyai bapak yang namanya yaitu Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal. Nah, waktu Sang Hyang Tunggal memberi perintah ke Bapak Semar Badranaya ya, yaitu untuk mengabdi
Ketrah Witaradia atau kesatria. Terus Semar, Bapak Semar menciptakan Mang Cepot. Terus Bapak Semar itu menciptakan Mang Cepot. Nah, Mang Cepot itu diciptakan sama Bapak Semar dari saung. Nah, Mang Cepot mah diciptakan teh tina saung derenan euy. Kermaturan yaitu buat menemani Bapak Mang Cepot yaitu Semar Mang Cepot euy balelo Badranaya, Bapak Semar Badranaya. Balelo Mang Cepot untuk menjalankan tugasnya yang sudah diperintahkan oleh bapaknya Bapak Semar, yaitu Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal teh yaitu kakek Mang Cepot ya. Kakek Mang Cepot Sang Hyang Tunggal. Ya mantak dewek mah sifatnya Mang Cepot ieu resep heureuy. Lamun cek bahasa gaul ayeuna mah nyaeta naon disebutna teh humoris cenah euy. Resep banyo dewek mah nya teu ka kolot, teu ka budak, teu ka pangkat naon bae. Lamun dewek geus heureuy hah PPA kan dewek mah bedak bledug rek amekeun rek moal eta mah dahak manehna padu diteuing dan darah tinggi mah lain deweknya. Darah tinggi mana manehna sok nu amak-amakannya gitu pancakan geus. Rek kumaha teu kitu atuh dewek mah nya heureuy bledak bledug itunya. Rek kumaha coba teu kitu mau gimana enggak begitu itu Mang Cepot. Da di sekolahkeun ge henteu itu sekolah juga enggak ku Bapak Semar teh. Dewek mah heureuy teu ningali kalangan rek ka satria, rek ka pejabat, rek ka rakyat. Geus sifat dewek mah geus kieu. Jadi tuna itu ngan tandana dewek ieu beungeut beureum teh naon ieu teh gede amak dewek euy. Gede amak deureunana. Dewek mah itu teh resep heureuy tapi dewek mah gede amak kitu nya. Nah, dari karakterna Mang Cepot teh itu jadina tapi sok sanajan kitu dewek mah heureuy-na oge ngandung arti ngandung nasihat anu gede manfaatna. Mun dewek ngomong keur luhur lah, lamun dewek ngomong keur di luhur gebog gitu lain keur luhur, keur di luhur gebog gitu. Balelo Mang Cepot euy keur pilek ongkoh ieu teh keur batuk ongkoh entak balelo coba heula di balelo na. Lamun dewek keur ngomong di luhur gebog nya dina panggung gitu dewek mah sok sanajan ngomong bari heureuy oge ari papatah keur batur mah aya supaya aya dina jalan bener tah mantak kudalang mah dewek teh sok dikaluarkeunana teh di tengah-tengah lalakon pas keur mejeugna tararunduh pan dewek maresep heureuy. Jadi jelema teh kanu heureuy mah geuninganan cenghar. Tapi sok sanajan dewek barina heureuy ibaratna tapi omongan dewek mah ngandung makna ngandung papatah supaya naon anu lalajo wayang teh aya bakal keur bawaeun bali euy. Aya bakleun keur bawaeun bali sehat keur penonton, ritik keur jelema nu teu balik
Tah lamun kudalang mah dewek sok dijieun pokojona deuleuna euy. Tah itu deuleuna lalakon dewek mah. Ayeuna dewek saya ngaropoh heula atuh ka para penggemar si Cepot nu kalaresan nonton channel Saung si Cepot punten pang naon teh kitu pang mencetkeun tombol subscribe takol loncengna jempolna tah acungkeun ya sakitu nu kapihatur apunten bilih aya kakirangan maklum da Mang Cepot mah sakola ge henteu tapi hayang maju gitu hirup teh hayang sigah batur gitu. Ya sakitu lah wilujeng patepang deui dina episode berikutna. Mudah-mudahan video na cing manfaatnya anu sakarola cing naon gitu cing salah sukses gitu ya cing jada jelema gitu ya cing terkabul sahyangna hajat-hajatna nya. Mudah-mudahan ieu Mang Cepot ngadamel video teh bikin video teh mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu yang bisa kepihatur sama Mang Cepot ya, yang bisa disangakeun ku Mang Cepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.